anu tos dibagi ieu tugas nate nyaeta kanggo ngadamel liputan warta. Liputan warta sapertos kumaha? Sapertos anu sok ditonton ku urang dina TV. Unggal kelompok mangga pilih bade liputan peristiwa, liputan kegiatan, liputan tempat atanapi liputan kuliner. Ibu liputan peristiwa mau kunaon wae atanapi mencakup apa saja, entah di tiasa kecelakaan, tiasa kebakaran, tiasa bencana alam. Mangga eta pilih salah sahiji. Teras upami liputan kegiatan naon? Nya anu bentukna kegiatan. Ibu di desa abi aya gebiar vaksin, mangga. Ibu di desa abi aya sunatan massal, misalna teh mangga. Aya turnamen bola voli, mangga. Anu bentukna kegiatan. Teras liputan tempat berarti urang ngaliput hiji tempat. Nah eta tempat wisata, tempat naonnya sama model perpustakaan, tempat kesenian, pokoknya tempat banyak bebas bade naon wae oge. Terus nu kaopat liputan kuliner. Pinten-pinten aya kuliner anu unik di Limbangan atanapi di Slawi, urang bade diliput mangga biasa wae bebas. Atos eta tas ngantoskeun bade ngadamel liputan warta anu mana? Nah, ieu susunan wartana. Misal buka warta janten kita aya reporter anu di studio sareng reporter anu di lapangan kantos. Nah, ari reporter anu di lapangan bakal seueur langkung seueur nyariosna, langkung seueur penjelasanana ku reporter lapangan tibatan di reporter studio lantaran reporter studio mah ngukur naonnya perantara unggul kanggo naonnya masrahkeun nya pembuka well sampai acan dipasrahkeun ka reporter di lapangan. Satos eta nembe eusi wartana anu manggung 5W plus 1. Satos eta nah ditambihan ku wawancara narasumber. Wawancara narasumber teh saha wae Bu? Tergantung kana liputan warta naon urang dipilih. Kami peristiwa bisa jadi aparat setempat, sareng korban atanapi saksi nya eta tiasa pilih ta. Janten sadayana anggota kelompok tiasa aya dina eta video sok sanaos ngan sakedi. Teras saupami misalna teh tempat bisa jadi pengelola tempat sareng pengunjung gitu oge kulinernya bisa pengelola atau pemilik tempat kuliner tersebut kata napi pengunjung. Nah saat eta panutur warta tadi mah di studio ka lapangan aya nama lapangan ka studio terus ibu kumaha upami narasumberna teh ti anggota kelompok atanapi narasumber kejadian eta asli atanapi narasumber kegiatan eta asli. Pemilik tempatna teh atanapi pemilik tempat kuliner teh anu asli atanapi wios ti anggota kelompok eta mah mangga kumaha kelompok masing-masing. Pami bade asli pengelola tempat asli mangga. Pami bade diwakilan ku kelompok oge teu sawios-wios dengan catatan sebelumnya telah melakukan wawancara heula. Izin heula ka pemilik aslina. Maksudna teh kan haruskeun informasi jelas tetep kanu aslina tapi engke ditayangkeunna sebagai pemilik mah nyata ku urang ku anggota kelompok. Janten eta mah bebas ku ibu dipasrahkeun nah bade ti anggota kelompok atanapi narasumber anu asli. Itu panginten. Teras ibu dikempelkeunna iraha waktosna deadline-na iraha. Kan urang tepang deui teh kaping engke tatap muka 2 minggu kemudian nya. Eta teh kaping 8 Februari pas tatap muka teh. Diusahakeun ari kapoyong ibu mah kaping 8 Februari teh atos rengse. Tapi upami teu acan rengse ku ibu dipasihan waktos deui saminggon dikempelkeunna kaping 15 Februari. Janten mingguan ayeuna teh tiasa ngadamel konsep engke pas jadwal dari anu saminggon tiasa syuting. Pamitos beres di